sendal aing pahili. Aing mawa juga. Aduh, kunyuk teh. Punten, iya sendal urang pahili. Terang teu Di dieu mah teu aya aran pahili, ayana palili. sanes Bapak hili sanes. Kumanya? Terus saha Mang? Tadi ngomong nambah pahili, Penting-penting datang kawas kieu jalma teh. Dengan pahili deui. buah-buah jauh mah sengklek. Maksud urang kieu Mang, patuker bisi teu nyaho pahili mah. Ya Allah, Gusti. Eta patuker, emang di dia ayaran patuker. Rarasaan aing mah ngaran patuker teh eueuh. Aing mah bingung aing mah ya ini. Bisi teu nyaho pahili, patuker, pasilang. Nyaon teh Mang? Hah? Pasilang. Tadi kan pertama pahili, nanya patuker, ayeuna pasilang deui. Ija mah teh sengket beurnya. Iya paling gitu. Otak musingkeun kitu. Benar. Maksud orang sih sendal pas kieu. Ya Allah Gusti, sendal. Aing mah deh sendal. Sendal. Ikut sieu. Oh, sendal. Lain ngomong atuh Mang di tadi. Bener, kamu ngomong di tadi mah nya urang itu paranit teu kayak ada lain. Pasilang, patuker, segala naon dah diomongkeun. Jadi sendal, Buah mah ieu jangan sengklek ya. bener. Mantak musingkeun sih. Oh nya. Karena kita di mana sih? Nah, kita bakal Nu ti mana tak? Si Mamang teh nu ti mana? Nu ti mana tak asalna? arah udah. Bawa kortin gua Imam Jumat ya. Kudu dibawa ke puskesmas. Ya Mang ka dieu daripada keder-keder nangan sendal teu parugu mah. Ka dieu ku ngopi ba di dieu bareng dari yuk. Mana kopina A? Ya kopina ya. Ya Allah, ini dah hina teuing aing. Ya Allah, suruh ka. Ya Allah, ya Allah, hina teuing aing. Tatum teh.